pan kuringnya ya kuring ningali dina hiji postingannya ya anu BDS teh kamari mah berprestasi tamang. Heeh atuh menang piagamnya Kang Haji piagam 127%. penghargaan ti bupati eta teh cenah BDS teh perusahaan anu hebat lah gitu sampaikan ke naikkan PAD naon lah pokoknya aya kriteriana nya pokoknya mah naik ke 127,35 tapi oge maca bigi aya banyak gitu teh bener tina variabel naon eta bisa kayaknya eta wing helok ieu teh mah 500 penghargaan mah ayo mah BDS eta mah 500 penghargaan mah bupati jadi ieu mah ngadenge pramuka itu teh berita eta teh wing helok penghargaan anu jadi helok ieu ieu teh prestasi atau prestise gitu sabab karena bedana prestasi jeung prestise urang make bahasa raneh lah teh iya jadi kieu mah ai prestasi mah dituangkan bukan diumumkan bukan diumumkan karena prestasi itu sendiri sudah jadi pengumuman gitu teu kudu di naon istilahna di sertifikatan di ijazahan atau make piagam gitu diumumkan ke Salawe Nagri udah dang Salawe teh teu kudu kitu jadi kebawa edan jadi anu jadi helokna kieu keun eta mah biasanya karyaan kitu mah urang geus teu aneh lah di ningali kitu patutan mah. Nah, eta teh dibikeunna teh bulan Desember. Bulan Desember. Kira tahun sabaraha? 2024. 2024 penghargaan eta teh. Heeh, ku saderek Dadang. Oh, ku bupati. Ku bupati. Nya kada loba dadang atuh. Oh, bisa dadang tetangga. Si eta Kang Haji. Haji, aya dadang tetangga. Kudu jelas sumerena. Ai sugan teh eureun nepi ka dinya eta teh urusan teh 3 bulan kemudian aya kabar deui saderek sekda ieu nolak laporan keuangan celah cik urang teh naon kok dibere penghargaan bere piagam diumumkeun ke Salawe Nagri Ditolak. bulan tiluna ditolak atuh eureun tepi celah ieu mang teu eureun tepi ka dinya berarti ngan selasa berapa bulan atuh tina penghargaan 3 bulan terus laporan keuanganna ditolak saha nu nolakna sekda apaan sekda mah meureunnan gursek ngapae ge dinya mah nya teh nyaho nyeta lain sekda unggul pan rapang di dinya teh jelema teh aya naon inspektorat aya lieuran ieu mah nya atuh prestasi sok itu prestise heeh nya prestise terbaik nya terus PAD gitu nya ari isukna laporan keuanganana ditolak hanya ieu mah kawasna pembohongan publik bisa terus teu eureun tepi ka dinya bulan genepna dinyatakan berhenti beroperasi anjir jadi ya kita kemana tadi Kabupaten Bandung